Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu dimana beayana, alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu makawasa urang tiasa patepang dangu deui sareng simkuring dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita mitra masih dina judul Janji Nu Mawapati, hasil karya tanapi karangan Amburos anu insyaallah ayeuna bagian ke-55 na. Kesugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda mangsa medarkeun kayan alam pabeberang khususna ka kulawarga Juragan Pardi anu mana harita neng Epa nuju Tedamang nanging Tedamang nate kawas anu ku tenungnya telemek tenyarek kana kaayaan sakurilingna samalah teu ngarespon atanapi teu nembalan kana pananya anu araya didinya eta hanca teh. Sumaga mitra. Ae Kang Ocin habet jadi kieu ieu teh. Ceuk bi itoh ngareret ka salakina paromana katara semua nu hariwang. Nya bener itu. Tapi kunaon atuh nyabet asa teu kahara teh lamun kawas kieu mah. Moal salah sigana aya anu teu beres. Ceuk Mang Ocin bari ngareret ka Juragan Pardi. Bener Mang Ocin. Sigana mah aya anu teu beres. Cik atuh kumaha lamun pangneangkeun Aki Juha terusna ka dieu ayeuna keneh. Tembal Juragan Pardi terus ngajurungan sangkan mangneangkeun Aki Juha. Bener Kang Ocin, sok gancang ka ditu teang si Aki. Ceuk bi ito milo ngajurungkeun sangkan salakina buru-buru indit. Nya heug atuh akang rek neang Aki Juha. Nya susuganyan we keur aya. Tembal Mang Ocin geus kitu terus ngaleos rurusuhan rek nyusulan Aki Juha. Sareta teu kacatur di jalana, teu lila oge geus anjog kanu dituju. Kaparengan si Aki teh keur aya samalah keur ngobrol jeung si Nini di tepas imah. Saenggeus dibagiakeun. Nya teu miceunan deui waktu kalacat Mang Ocin unggah gek diuk sarta langsung nepikeun pamaksudana. Di Bandungan ku si Aki jeung bojona. Nya saenggeus sagala rupana kaharti sarta diidinan ku si Nini, brala atuh duanana Maryang rek ngajugjug ka imah Juragan Pardi. Kasugri kaum dangu, gancangna carita, urang kocapkeun bae geus nepi, langsung duanana arasup ka imah. Kebat ka kamar neng Epa kasampak Juragan Pardi jeung Bitoh keur pating haruleng. Barang nempo Aki Juha geus datang, puguh bae atuh Juragan Pardi ngarasa bunga sarta langsung ngabagiakeun. Aki, mangga kalebat kumaha salirada Mang? Ceuk Juragan Pardi gancang ngabagiakeun samalah terus solongkrong munjungan. Jageun Aki mah tapi kumaha sabalikna kayaan ujang. Walau Aki Juha barigap nampanan leungeun Juragan Pardi. Puguh oge nuju kieu kayan abdi teh Aki. Pun anak teu damang, tapi rada aneh teu damangna teh da geuning ngahuleng bae. Mangga cobi atuh tinggal geura ku salira Aki. Nah kasawat naon ari anu kieu? Juragan Pardi nerangkeun kayaan anu jadi anakna. Yah baru ngahuleng bae kasagitna teh. Mata keureut atuh lamun kieu mah. Tapi nah hati iraha mimitina jadi kieuna teh. Tembal Aki Juha terus ngadeuketan ka Neng Epa bari dipelong. Sumuhun kitu Aki. Nu mawi heran abdi oge pami ngawitna mah. Puguh oge teu acan lami bieu we waktos ku abdi digugahkeun. Yah janten kakana bieu nya kanyahoanan teh. Tapi ari samemehna nya aya kajadian naon. Cik Aki bere nyaho sabab kudu apal heula mimitina.
Puguh oge kieu wengi teh Haki. Derek-dek juragan Pardi ngadadarkeun deui kajadian anu peuting. Sakabehna harita dibejakeun ka si Aki taya anu disimbutan. Ari Ki Juha ngabandungan. Katingali sirahna ungut-ungutan samalah sakapeung sok bari gogodeg terus kumecrek. Tah kitu kajantenan wengi tadi teh Haki. Nya kumargi kitu abdi teh saja nyuhunkeun piwelasna ka salira Supados kersa ngalandongan pun anak. saja biti kitu abdi teh Seja mundut dihapunten ka salira Aki. Rumaos Aki ti payun abdi parantos ageng kalepatan. mugia salira kersa ngahapunten. Kitu ceuk juragan Pardi saenggeus rengse medarkeun sakabeh lalakona. Geus jang. Anu kato kang mah teu kudu dicaritakeun deui. Jeung nan deui tang tuku Aki oge geus dihampura. Cing atuh kaji Aki minta cai herang anu tiis sagelas. Sok buru ka ditu. Walon Aki Juha geus teu hayang nyaritakeun di kajadian anu geus kaliwat. Mang Ocin harita ngaleos ka tukang rek nyokot cai. Teu sakumaha lila geus ngurunyung deui marimawa anu dipenta. Sor cai diasongkeun ka si Aki. Mangga Aki nyanggakeun. Nuhun Yang Ocin. Aki Juha gancang nampanan cai geus kitu terus dipelong. Greyem atuh babacaan mapatkeun jampe pamakena. Rada lila kituna teh disaksian ku juragan Pardi, Mang Ocin jeung Biito. Anu ti tadi teu ingkah ti dinya. Sanggeus aya kana sawatara waktu, kepoh cai teh ditiup. Geus kitu sor diasongkeun ka juragan Pardi. Cing sok enyumkeun ieu cai teh susuganan aya maunatna. Mangga Aki nuhun. Tembal juragan Pardi gancang nampanan cai pamere si Aki. Epa anak king. Sok nginum heula ieu cai pamasihan Aki. Ceuk juragan Pardi bari ngadeukeukeun cai kana bibir anakna. Maksudna mah rek diinumkeun. Tapi samemeh cai nepi beletak gelas teh beulah jadi dua. Caina terus bahe masuhan kana baju Neng Epa. Kitu deui kana kasur jeung simbut. Ningali kitu Aki Juha jeung anu sejena mending harenjag reuwas. Aki, nah geuning gelas teh beulah teu pupuguh. Ceuk juragan Pardi reuwas. Hari Biito jeung Mang Ocin aralohok. Astagfirullahaladzim tu lah berat ieu mah. Kitu ceuk si Aki gancang harita istighfar. Hari sirahna katingali gogodeg bangun anu heran. Aki, nah tiasa kieu. Sareng naon anu abot teh? Tanya juragan Pardi bari neuteup ka si Aki anu keur melong ka anakna. Sedengkeun jajantung jadi ratug hate tagiwur teu puguh rasa. Yah, teh heula jang ulah wakano bata tanya. Keun ku Aki rek ditarekahan deui susuganan ilmu Aki cukup. Sarta aya pitulung tinu Maha Kawasa. Sarta ujang kudu nyaho. Ieu pasoalan lain enteng-enteng. Jawab si Aki nitasangkan juragan Pardi ulah wakaloba tatanya. Dijawab kitu jeb atuh jempe teu ngomong deui. Ari si Aki harita srog ngadeuketan ka Neng Epa. Nya terus diusap beungeutna geus kitu gerayem babacaan deui ditompokeun kana ceuli sangkan kadengeun. Teu lila kepoh mun-munana ditiup. Eling anaking ulah kabawa ku sakaba-kaba. Cing nyaah kana diri pribadi sarta ulah gampang kapangaruhan ku bangsa setan siluman. Anu teu waleh hayang ngaganggu ka urang. Piraku manusia anu kasebut leuwih mulya kudu eleh ku bangsa anu kadar itu. Eling anaking eling. Ceuk si Aki kepoh niup mun-munan Neng Epa 3 kali.
nya sabot keur kitu koceak Neng Epa ngajerit menit tarik mata keruas anu araya. Ampun! Ampun! Nyingkah sia! Nyingkah! Neng Epa ngajerit. Kadenge terus minta ampun samalah tutunjuk nitah nyingkah. Panona gular giler buringas red kaditu red kadieu kawas aya anu keur diteangan. Astagfirullahaladzim, istighfar anak king, istighfar. Ceuk si Aki bari melong ka Neng Epa nu harita keur kokoceakan. Epa anak king eling gelis ieu ama. Juragan Pardi harita srong ngadeuketan ka anakna. Sarta gap kana leungeuna tapi ku Neng Epa dikepeskeun. Samalah terus mundur ka sisi bilik kawas anu sieun. Nyingkah! Nyingkah! Antang deket-deket ka dieu. Ampun! Neng Epa harita gogorowokan mitra minta ampun. Sora na tarik kadenge keluar. Aki, kunaon pun anak teh geuning janten kieu. Tulungan, Aki enggal atuh tulungan. Mugi cing hawatos we kapun anak Aki. Ceuk Juragan Pardi kadenge sorana meninggal leungis minta tulung ka si Aki. Hatena kacida pisan nalang sah ningali kayan anakna mangsa harita. Yang pada ji, ulah terus-terusan minta tulung. Apan kita ji oge ku Aki teh teu diancap. Samalah keur ditarekahan. Jadi ujang kudu diajar sabar sarta tungguan heula hasilna. Lantaran kalah jadi mata kawer ieu teh. Hadina masuk hadinya ngadoa ka Nu Maha Kawasa. Sabab jiwa jeung ragana ieu budak keur aya dina pangaruh setan anu ngagangguna. Jeung deui sigana manehna moal ngalepaskeun kitu wae. Lamun ujang percaya pasrahkeun ieu urusan ka Aki. Cicing we ujang mah ulah ngagokan. Walon si Aki ngajawabna tandes tur daria. Ngadenge jawaban kitu jep Juragan Pardi jempe. Sarta sabisa-bisa nyabar-nyabar maneh. Ari Bitoh jeung Mang Ocin ti tadi duanana oge eueuh anu ngaromong. Caricing bae nyaraksian. Tapi ari hatena mah kacida ngarasa hariwang. Sarta ngarasa watir kana kayan anak dudungana. Yang Ocin, cing Aki minta deui cai sagelas. Lantaran anu tadi mah bahe geuning. Aki Juha minta deui cai ka Mang Ocin. Nya teu talangke, harita keneh gagancangan Mang Ocin ngaleos ka dapur. Teu lila antarana geus datang deui. So ratu cai sagelas diasongkeun ka si Aki. Sarta gap gancang ditampanan terus dipelong deui cara tadi. Greyem Aki Juha babacaan mapatkeun jampe pamakena. Sedengkeun ari kayaan Neng Epa can katempo aya robahna. Angger bae kokoceakan bari nitah nyingkah. Ari leungeunna pakupis panonna rutret kanu araya di dinya. Nyingkah sia! Nyingkah! Ulah deket-deket ka dieu. Aing mah teu sudi teu hayang. Melu jeung maneh. Kitu ceuk Neng Epa awak teh meuli meped kana bilik. Sarta teu sadar kana kayaan dirina. Teu eling kana sagala rupana. Ku si Aki harita dipelong. Regot cai anu meunang ngajampean teh diinum. Sebrot diburakeun kana beungeut Neng Epa. Nyingkah sia setan, nyingkah. Sebrot beungeut tadi buraya kana 3 kalina. Nya pugu atuh meuni baseuh. Burilak panu Neng Epa buburilakan kaditu kadieu. Ular giler katingali bangun anu galak. Korejat cengkat jeleng luncat seak dampal sukuna ngalayang rek ngajejek kana sirah si Aki. Tapi seak gilek plos. Aki Juha gancang kakiwar. Tajongan suku Neng Epa teu keuna kana sasaran. Ningali kitu Juragan Pardi Mang Ocin jeung Bitoh tilu anak kacida rareuwaseun. Samalah terus berengbeng Bitoh lumpat terus ngebecir ka dapur da puguh bakat ku sieun.
Astagfirullahaladzim, cilaka ieu mah teh lah aya nu kebal-kebal teuing ieu setan teh. Yang Ocin, yang Pardi, tong diantep sok kancang dewa. Ceuk si Aki gorowok nita sang kadewa kawak Neng Epa. Lantaran lamun seug diantep si Aki hariwang sok inggis kabur deui kawas kajadian anu kaalaman ku Neng Lisna ti heula. Ngadenge parentah ti si Aki, Mang Ocin jeung Juragan Pardi geus teu miceunan waktu. Srog atuh duanana ngadeuketan, gep awakna ditewak terus dicekelan meuni pageuh sangkan teu bisa leupas. Lepaskan! Lepaskan saya kurang ajar! Lepaskan! Neng Epa awakna abrug-abrugan, samalah terus babadug sukuna totojer. Yang Pardi, yang Ocin, cek lancing pageuh kade omat ulah nepi ka leupas. Lantaran hariwang misi kabur. Mangga Aki, tapi kumaha pun anak moal kunanaon. Ya moga-moga we atuh keun ku aki urang tarekahan deui. Bener-bener ngajak sang ieu setan teh sarta lain anteupeun. Ceuk si Aki harita geriem babacaan bapatkeun ajiana. Panona mencrong ka Neng Epa anu teu eureun awakna terus abrug-abrugan jeung teterejelan hayang lesot. Samalah bari jeung jejeritan mata kariwang. Ari Mang Ocin jeung Juragan Pardi katingali meniti bebergeg nyekelan. Da puguh bakat kusieun leupas. Lesotkeun sia! Lesotkeun awak aing! Lamun teu kabeh oge dicekek sia! Moal aya nu dihirupan. Sok buru lesotkeun! Ceuk Neng Epa terus menta dilesotkeun. Panona molotot huntuna kekerot. Tapi sok sanajan kitu eueuh anu malire. Awakna keukeuh teu dilepaskeun. Sedengkeun si Aki katingali masih kene babacaan hayang bisa ngusir bangsa setan siluman anu ayeuna ngawasa kana diri Neng Epa. Nyasa geus aya kana sawatara waktu. Kepoh beungeut Neng Epa ditiup ku si Aki. Koceak Neng Epa ngajerit. Kulahek awak Neng Epa leuleus. Satuluyna lengrek teu eling nya gancang atuh harita diparayang ku bapana jeung Mang Ocin sarta terus digolerkeun dina kasur. Neng Epa ngalempreh panonna peureum, beungeutna pias, bibirna semu genteul. Ari sakujur awak ngoprot baseuh ku kesang. Beuh bahla ieu mah teh cenah ieu setan jahe sepisan disengkahkeunna. Kitu ceuk Aki Juha, srong ngadeugetan ka pelebah Neng Epa nu keur ngagoler. Kumaha kaayaan pun anak teh? Tanya Juragan Pardi beri melong ka si Aki. Sorot panona katara loba ka hariwang. Bahla jang. Sigana Aki mah teu sanggup kaya kieu mah. Lantaran teu cela eta jurig teh keukeuh mung nyingkah lamun teu bari mawa anak ujang. Manehna ayeuna indi, tapi sigana engke oge bakal datang deui. Nya terus terang we Aki mah taat ieu teh. Kawasna mah lain lawan-lawaneun Aki ieu mah. Aki rumasa eueuh kabisa sarta ilmu Aki ngan sakieu batasna. Setan anu ngaganggu ka anak ujang ngabogaan kakuatan anu kacidarongkahna. Anu asalna tina rasa amarah anu eueuh wates wangenya. Lamun amarah eta setan beuki gede, tangtu kakuatanna oge bakal beuki rongkah. Tah kitu yang bisi hayang nyaho anu sabenerna mah. Kitu ceuk Aki Juha. Sarata terus terang lamun dirina teu sanggup lamun seug kudu nyang hareupan setan anu ngaganggu ka kulawarga Juragan Pardi. Ari Juragan Pardi jeung Mang Ocin barang ngadenge keterangan ti si Aki kawas kitu teh. Puguh bae meuni ngaranjung samalah beungeut Juragan Pardi katara meuni sepa. Aki, kedah kumaha pamitos kieu? Tulungan abdi atuh Aki tulungan. Ceuk Juragan Pardi kadenge sorana meuni ngalengis mata kuatir anu ngadenge. Yang Pardi, Aki teh lain teh hayang nulungan. Samalah apan tadi oge geus disebutkeun lamun Aki teh teu sanggup
Jeung deui ayana kajadian ieu teh akibat tina kalakuan ujang sorangan. Lamun seug teh heula daek nurut kana caritaan Aki mah, ieu pasoalan moal jadi manjang. Walon si Aki nyaritana tandes tur daria. Ngadenge jawaban kitu Juragan Pardi keur sajongjongan mah ngahuleng. Tina tungtung hate anu paling jero nyang karuk rasa kaduhung. Lantaran teu daek narima kana pepeling anu dibikeun ku si Aki. Ari Mang Ocin jempe bae ngadenge kitu teh. Da puguh teu pati ngarti kanu dimaksud ku si Aki. Bareng jeung kitu, Neng Epa anu keur ngalempreh ngulisi klilir sarta brai benta panona kucap kiceup neuteup lalangit. Anyaking, kumaha geus eling? Tanya si Aki bari melong ka Neng Epa anu katempo meuni sepah. Barang ditanya kitu Neng Epa ngareret, panona ngagiler ka si Aki terus neuteup meuni lalab. Nyai Anyaking, kumaha hidup teh geus eling? Aki juha malikan deui tumanya sabab Neng Epa teu ngawalon. Ngadenge pananya ti si Aki Neng Epa ukur ungeuk. Ningali kitu gap leungeunna dirampa, gebeg Aki juha reuwas. Lantaran leungeun Neng Epa karasa meuni panas, gap deui ngarampa kana tarang sarua karasa panas meuni nyebret. Yang Fadadi, ieu budak teh awaknya meuni panas. Sok geura rampa ka dinya. Sigana geuringna bakal rada manjang ieu mah. Ceuk si Aki ngareret ka Juragan Pardi anu keur ngajanteng nangtung. Nya ngadenge caritaan kitu, serog ngadeuketan ka anakna terus awakna dirampaan. Teu teh lah bener. Awak Neng Epa teh meuni nyongka panas. Aki, geuning leres pun anak teh awakna meuni nyongka panas. Rupina ieu mah kedah dibantun ke rumah sakit. Ari ceuk Aki mah teu perlu dibawa ka rumah sakit, Jang. Lantaran geuringna anak ujang lain alatan panyakit biasa ieu mah. Yang Ocin, cing wayahna ka ditu nyokot cai herang sagelas. Aki juha nita nyokot deui cai ka Mang Ocin. Dititah kitu teu baha Mang Ocin harita keneh ngaleos ka tukang. Terus nyician cai sagelas. Teu lila geus balik deui, sor atuh cai teh diasongkeun ka si Aki. Sarta gap ditampanan greyem cai dijampean deui cara tadi. Teu lila sor diasongkeun ka Juragan Pardi. Jang, sok gancang ieu cai inumkeun. Karunya geus pasti hanaangeun. Aki juha ngasongkeun cai ka Juragan Pardi sangkan diinumkeun ka Neng Epa. Mangga Aki. Walon Juragan Pardi terus nampanan cai satuluina diinumkeun ka anakna. Regot Neng Epa nginum mening ngalekik. Geus kitu sina ngagoler deui sakujur awakna karasa lungsi asa eueuh tanaga. Teu lila reup panon Neng Epa peureum, sigana mah terus sare. Tapi ari panasna mah can rarep. Angger bae nyongkab siga tadi. Aki, kumaha kayan pun anak teh anu salaresna. Margi saur salira Aki, panyawat pun anak teh sanes panyawat anu biasa. Nya puguh kitu panyakit anak ujang teh lain panyakit biasa. Tapi ieu mah panyakit anu aya patula patalina jeung bangsa lelembut. Apan meureun geus kasakian ku ujang sorangan kajadianna. Sarta anak ujang moal cager lamun urang teu bisa meruhkeun anu nyieun panyakitna. Waduh, abot atuh pami kitu mah. Terasna kedah kumaha tuh Aki? Tanya Juragan Pardi beri melong ka si Aki. Yang Pardi, eueuh deui cara lamun ieu budak hayang cager, ujang kudu bisa manggihan saurang jalma anu bakal sanggup pikeun nyang hareupan kakuatanna.
mampu meruhkeun amarahnya. Sareta apal kana sakabeh anu jadi kasang tukangnya. Saterusna bisa nyampurnakeun arwahnya. Tah kitu nyurutkeun Aki mah. Sajaba ti kitu sigana eueuh deui cara anu sejen. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.